Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu di sarang bidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jajar carios Ratu Warajit Malespati. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyarira sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Kabaraya nu satya manco kandongeng Mang di mana wae ayana mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin oge dilalancarkeun sagala rupinanya. Tong hilap dirarojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh Mang nganuhunkeun pisan kana parantos like oge komen. Mangga mitra supados nyang kolong tinggana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita wilujeng ngadangukeun kaparayun sadayana prung Lamun maneh hayang males kanyeri, hayang Malespati ulah leutik hate, ganjang kebat ngulon gerateangan leuweung Lurabaya. Tinang tuka yang maneh teh bakala kesadaeum. Kitu cenah ceuk eta sora teuing sora saha jeung ti mana. Atuh Nyi Rarasati teh manehna teh kaget. Culang cileung neneangan sumber sora tapi sabada ditetanan kasabudeureun eta patempatan waleh taya sasaha. Nah saha atunya daya taya jalma sora saha atuh cenah aing kudu neangan leuweung Lurabaya lamun boga maksud males kanyeri Malespati enya sugan we eta teh pituduh ka aing. Pokona mah aing can sudi rasaning ati lamun can balitungan najan nepi ka rup ku padung rapku lemah aing bakal oleh panasaran. Enya kudu diteangan. Kitu cenah mitra cik eta Nyi Rarasati teh nekadkeun seja balitungan we moal mulang kalemburna seja neangan leuweung Lurabaya nu disebutkeun ku eta soratan pakatinggalan. Atuh gancangna carita peuting eta keneh ngaluaskeun maneh lumampah rek neangan leuweung Lurabaya. Nyi Rarasati kebat kakulonkeun najan kudu naratas alas ngambah sagara ceuk paribasana. Bakal disorang kacurung ku hate anu ngagugudag ku rasa nyeri hate. Geus teu nolihna naon ceuk paribasana mah geus top padak top maung. Teu mikir itu jeung ieu nu penting mah cenah gancang tepi. Kira-kira wanci geus liwat di tengah peuting. Eta Nyi Rarasati teh tepi ka hiji jalan sisieun leuweung anu jalanna teh dilalangsean ku halimun. Manikana eta halimun teh ngahalangan jarak pandang mun ceuk ayeuna mah ata tetempoanna teh henteu jelas. Karasa hawa mani nyecep tiis kaayaan mani keuman pika keungeun. Atuh hate Nyi Rarasati teh jadi pacampur antara sieun jeung nekad. Peuting eta untung we bulan teh nyorot cahyana teh mani mabra meulah harimun anu ngahalangan jajalaneun. Atuh henteu talag tolog teuing. Nyi Rarasati teh rempang we breh nyampakna katingali tangkal anu kacida gedena. Tetehna leuweung teh leuweung geledegan. Malahan mah beuki lila ka tempot tatangkalan teh beuki karadede sagede beunteung munding jarmet ku akar jeung areuy. Moal kitu ieu teh anu disebut leuweung Lurabaya. Enya daweuh leuweung sejen nu kapanggih ku aing teh. Kitu ceuk Nyi Rarasati teh bari terus manehna teh ngasruk asup ka jero eta leuweung. Mitra kaum dangu bener weh. Eta leuweung teh nya eta leuweung anu disebut leuweung Lurabaya. Hiji tempat nu pinuh ku rahasia jeung makhluk-makhluk anu teu katembong
atau makhluk-makhluk halus anu moal katempo ku panon jalma biasa. Beki jero kadenge sora-sora anu araneh, sora-sora anu pikasieun sora jalma anu pati ngecikikik, pati ngecakakak. Aya oge anu cerik ngabangingik pabaur jeung sora-sora satu leuweung anu rehang patemalan. Teu lila basa geus nepi ka tengah leuweung. Angin ngaradak ngakelebuk, jang daunan menirabang rag-ragan, bari katempo kalangkang hideung kokolebatan. Bari sakapeung kadenge sora anu cacarita. Bagia anak manusia, rasa nyeri hati amarah maneh bakal punah. Ieu tempat anu diteangan ku maneh. Nah saha ieu teh? Coba teh mungkin diri. Basa ditanya kitu teh tak kelangkang hideung teh hanteu nembalan cempe we mitra. Atuh Nyi Rarasati teh manehna teh neruskeun deui lempangna. Sukuna nyorang taneuh anu baseuh, basa tepi ka hiji tempat. Di dinya teh aya batu gede sagede gajah we mitra anu lumutan. Bari handapeunna teh pinuh ku cukut anu kanel. Ngong deui kadenges aya sora. Aya kuanian maneh asup ka leuweung aing. Kumaha lamun sia teh teu bisa kaluar deui dolon. Basa ngadenge eta sora Nyi Rarasati teh langsung ngaliuk. Kebeg reuas sabab ditu kageuna teh aya saurang awewe anu geus kolot. Bukna geus barodas huisan. Panonna oge sarua ngeplak bodas we sakumaha tulang, make samping hideung bari dina beuheungna teh ngagantel kalung anu dicieunna teh tina tulang. Jelema saha atuh eta awewe kolot teh? Eta awewe kolot teh tayalian di anu ngageugeuh di eta leuweung Lurabaya. Anu sok katelah nyaeta Nyai Kalindang, tukang ngawujudkeun kahayang jalma anu pinuh ku rasa dendam. Pinuh ku rasa kanyeri hate, oge ngawujudkeun kahayang jalma-jalma anu ngagugu nafsu ngumbar amarahna. Basa ngadenge pananya kitu eta teh Nya Kalindang. Nyi Rarasati teh mana ngawanikeun maneh newalan. Nya kuring maludeung. Nah saha atuh Nyai teh? Ngaran aing teh Kalindang dolon. Nah, saha sia teh? Ngaran kuring teh Rarasati. Kuring teh jalma anu teu boga tempat pangbalikan. Jalma anu hancur. Kahormatan geus dicacampah. Hirup hartina sakumaha mayit. Tapi kuring teh hayang males kanyeri. Cenah ngadenge lamun cenah di dieu leuweung teh anu disebut leuweung Lurabaya bisa ngamujudkeun cita-cita kuring. Hanteu salah deuleu Nyai. Maneh datang ka dieu ku panggero anak buah aing anu salawasna bakal ngawaskeun manusia anu ngagugu nafsu ngumbar amarah. Oge manusia anu katalang sara alatan kanyeri hate hayang males kanyeri. Syukur aya datang ka ieu leuweung. Pokona mah kahayang maneh bakal tinekanan bakal ke sana. Geus sakuduna males pati males kanyeri. Rarasati. Memang bener. Kuring teh hayang males kanyeri males pati. Jalma-jalma nu geus nyacampah. Geus ngancurikeun hirup kuring. Dan baik kumaha carana nih Nyai. Lamun Nyai bisa ngawujudkeun kahayang kuring teh. Ulah rek leutik hate. Lamun sia satuju aing bisa ngajarkeun rupa-rupa ilmu. Ilmu anu memang
pikeun males kanyeri di antara wae ilmu telu jeung ilmu tenung. Jadi kitunya nini. Pokona mah kuring mah satuju bae. Nu penting mah bisa males pati males kanyeri. Nepikeun kaharup ku padu ngerapku lemah. Satungtung can bisa males pati mah bakal penasaran nini. Leuwih hade enya naon wae pokona mah anu ku nini bakal diajarkeun bakal diteleuman ku kuring nini. Syukur. Pokona mah warajit si Kalindang nu bakal ngawujudkeun cita-cita. Ngan bae hanteu gampang nyai. Sia teh kudu daek nohonan kana syaratna. Janten aya syaratna nyai. Abdi bakal nohonan naon bae syaratna. Nu penting mah nyanyi Kalindang teh kersa nurunkeun ilmu ka abdi. Halus pamakitu mah. Sagala ge kapan kudu aya syaratna. Pikeun meulah langit jeung nerus bumi. Menangkeun kakuatan anu panggedena kudu aya tumal. Biasalahna nini keur kuring mah. Najan aya tumal oge teu naon. Syukur ari kitu mah. Syarat anu kadua, maneh oge kudu siap. Lamun hirup maneh teh moal cara biasa. Moal sarua kawas mimiti deuleu. Teu naon keur kuring mah. Nu penting mah kuring teu bisa males pati, males kanyeri nyai. Tembal Nyi Rarasati anu satuju kana naon rupa syarat. Najan syarat anu kumaha wae ge bakal satuju we, nu penting mah manehna teh bisa males kanyeri. Hayu ayeuna mah tuturkeun aing. Lamun nya satuju kana rupa ka sakabeh syarat. Hayu yap, tuturkeun aing. Mangga nini mangga. Kamana bae abi bas teu bakal nuturkeun. Sok sanajan lebet kenal yang cecopet oge ke sek paribasana mah. Nu penting mah biasa balitungan. Itu cenah. Atuh ari geus karuhan kitu mah. Nyi Rarasati teh nuturkeun Nyi Kalindang. Peuting eta langit ngaradak beureum kawaseuneu. Angin ngagelebug nepi ka dang-daunan teh rabang diwe. Satu leuweung pada buriak. Pating kecewis pating harewos jeung pada baturna. Nyi Kalindang manehna teh muka jalan ka hiji tempat anu asing pikeun Nyi Rarasati mah. Teuing di mana mitra? Ngan bae jog anjog ka hiji guha. Kayaan eta guha teh pikasieun jeung pikakeungeun babalatak tangkorak jalma. Meureunan eta guha teh nu aya di leuweung Lurabaya. Hiji guha anu pinuh ku rusiah. Hiji guha tempatna ilmu jahat anu ngabahayakeun. Sanggeus aya di jero guha, Nyi Rarasati teh dipernahkeun we di hiji rohangan khusus. Ari katempo di eta rohangan teh aya lilin anu 7 warna. Jangan eta rohangan kaambeus seungit kembang samboja. Mitra kaum dangu kadengi eta Nyi Kalindang teh cacarita. Ieu pitempateun sia teh. Ti ayeuna maneh teh cicing di dieu. Ti ayeuna maneh teh jadi murid aing. Ngan bae ngaran maneh teh kudu diganti. Janten kitunya nyai. Jadi ngaran abdi teh kedah digentos. Nah satu pingaran abdi teh ngaran sia bakal diganti jadi Rara Kalindang. Sakumaha ngaran aing si Kalindang tah kitu. Nya sae kitu mah. Nya sae teu naon. Jadi pingaranan abdi teh ayeuna mah Rara Kalindang. Bener Rara Kalindang. Eta ngaran teh ngawakilan ka nyeri tiap-tiap wanoja anu geus dandangan kasangsaraan dicacampah ku lalaki anu memang lalaki anu bejat.
Terus terang baheula mah aing ge ngalaman nasib sarupa ka wasia. Tapi sakabe anu geus nganyerikeun hate, sakabe anu geus nyacampah, kabeh oge geus ditelasan, geus paraeh kabeh. Ku kituna ayeuna maneh anu ngaranna nasib sarupa jeung aing, maneh ge kudu ngalakukeun tindakan anu sarupa pikeun malas kanyeri malas pati tah kitu. Kitu cenah mitra cik eta Nyi Kalindang teh. Atuh Nyi Rarasati teh kiwari mah boga ngaran Rara Kalindang, anu bakal narima ilmu ti eta si Nini Kalindang. Ari eta Nini Kalindang teh cenah sarasi pisan jeung Nyi Rarasati baheulana. Nu ayeuna geus jadi jalma atawa manusia satengah siluman anu ngageugeuh di eta leuweung Lurabaya. Meureunan kulantaran sanasib atuh eta Nyi Kalindang teh bakal nurunkeun sakabeh ilmuna, sangkan Nyi Rarasati teh bisa malas kapati ka jalma anu geus nyacampah kana kahormatanana, ngancurkeun kana kahirupanana. Nyi Rarasati nu kiwari jadi Nyi Rara Kalindang teh atuh mimiti we diajar rupa-rupa ilmu ka eta Nyi Kalindang. Mitra kaum dangu eta Nyi Kalindang teh baheula teh kungsi jadi ratu warajit anu memang dipikasieun ku jalma loba. Sabab loba korban, loba jalma anu geus pararaeh we mitra ditandasa ku cara anu lemes. Eueuh anu sanggup pikeun ngungkulan kahebatan karongkahan ilmu warajit Nyi Kalindang zaman harita. Atuh kiwari eta Nyi Rara Kalindang meureunan bakal neruskeun deui kajadian-kajadian nu ti heula ngan bae beda zamana. Mitra kaum dangu atuh gancangna carita. Nyi Rara Kalindang teh dik diajarkeun rupa-rupa ilmu. Saturkeun harija hiji wangsa. Keur ngobrol we jeung nu jadi guruna nyata Nyai Kalindang. Kadenge Nyi Kalindang teh cacarita. Ayeuna teh bakal ngamimitian diajar dolo. Mangga Nini, naon wae ilmu anu bakal diajarkeun ku Nini pasti ku abi bakal ditarima. Kudu narima kana naon rupa ilmu ti Nini. Sabab iwati ku cara kitu maneh bakal ngawujudkeun kahayang jeung cita-cita. Jeung deui lian ti bisa males pati milas-males kanyeri. Maneh bakal ngawasa, bakal jadi ratu. Bakal ngawasa sakabeh manusia, sakabeh jalma. Tah kitu. Enya Nyai nu penting mah abi bisa males kapati, males kanyeri ka jalma anu geus nyacampah kana kahormatan abdi, nu geus ngahancurkeun kana kahirupan abdi. Alus. Mungkin gede rasa hayang males pati jeung males kanyeri. Mungkin hade oge dina neuleuman ieu ilmu. Sabab dasarna kudu aya rasa. Nyata rasa amarah, rasa dendam. Tah kitu. Ayeuna urang mimitian nyaeta diajar ilmu nu disebutkeun ilmu salit sancang. Ilmu naon eta teh? Disebut ilmu salit sancang teh Nyai. Ari ilmu salit sancang teh ilmu anu bisa nunda nyawa jalma nepi ka 3 poe. Bisa dicokot we sukmana kitu tah. Janten kitunya hebat pisan geuning ilmu teh Nyai. Nah kumaha carana? Tuturkeun we aing. Nyi Kalindang bari ngajakan Nyi Rara pikeun indit ka hiji patempatan. Geus tepi ka hiji patempatan anu memang asing di we pikeun eta Nyi Rara mah. Kek didiukkeunna batu dembrak. Geus kitu mah dititah tapa mitra. Nyi Rara Kalindang teh nurut we kana rupa parentah tinu jadi guruna. Kek diuk dina batu dembrak. Sidak ka Sinuku Tunggal. Di eta patepantan teh memang aneh. Loba manuk anu rupa-rupa
manukna teh warna-warni matak pikaresepeun. Ngong kadenge harita teh Nyi Kalindang cacarita. Tah sok tapa menang tilu poe di ieu tempat. Lamun engke aya manuk anu geus nyamperkeun ka maneh, tapi manukna lain manuk anu warna-warni ieu. Tapi manuk gagak anu kacida gedena. Ulah sieun. Eta nandakeun maneh teh geus nyangking ilmu nu disebut ilmu salit sancang. Anu bisa nunda nyawa jelema nepi ka 3 poe tah kitu. Jadi kitunya Nyai. Nya mudah-mudahan we atuh abdi teh bisa kuat, bisa tahan tapa di ieu tempatan. Sapira kuda henteu pikasionon. Ukur loba manuk we tinggal itu. Anu warna-warni matak pikaresepeun. Keun ulah sieun. Da engke oge bakal datang manuk gagak anu kacida gedena. Bakal nyamperkeun ka maneh tah kitu. Nya mangga atuh Nyai. Geus kitu mah atuh eta Nyi Rara Kalindang teh meuremkeun di panonna. Sejata tapa we. Sedengkeun ari Nyi Kalindang mah manehna teh balik deui ka jero guha. Kayaan di eta tempat teh nu loba manuk. Memang hanteu pikasieun jeung pikakeungeun. Ngan bae cenah lamun geus aya manuk gagak anu kacida gedena nyamperkeun. Tandana lamun eta ilmu salit sancang teh geus bisa kacangking euleuh mitra. Waktosna geuning parantos teu nyakapannya. Cak heula urang tunda jajar carita nyaeta Ratu Rejit Malespati atawa Males Kanyeri urang cekapkeun deui ka dieu. Atuh urang teraskeun dina seri anu salajengna tumang anu neukeun dina sadaya perhatosanana. Hapuntenna dina sadaya kakiranganna. Mangsa heulana undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga.